Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya balawargi kaca kanca balaraya kumaha dararamang sadayana anu teu damangna sing dienggal damangkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Patepang dangu deui sareng simkuring kisukma alias Mang Maman ti lembur suka tengah. Baraya sadayana kaum dangu hatur nuhun pisan rebu-rebu nuhun laksa ketika bengahan anu atos salah subscribe jeung anu atos satia dina channel simkuring nunuju calikna sing meranah calikna nunuju ngagoler sing meranah ngagolerna ngarehatkeun kana kacape ibu-ibuna nunuju ditepas ngobrol sareng datanggi atanapi nuju gegero nyeuseum ngapel jeung sagala pacabakan anu aya di dinya. Papa-papana anu nuju ditepas balas mikiran pangabutuh sadi dinten kange keluarga. Mugi atuh dilungsur langsarkeun kana urusanana. Nu di perjalanan sing salamet di perjalananna dugi ka bumina masing-masing atanapi dugi ka tujuanna masing-masing. Bari ngadangukeun dongeng simkuring teh sing merenah kana pandanguna sareng sing merenah kana manahna. Baraya sadayana kaum dangu anu nuju di padamelan, di konveksian, di kantoran, di mana wae ayana. Bari ngadangukeun dongeng simkuring teh sing merenah kana pandanguna sareng sing merenah kana manahna. Simkuring teh di dieu bade neraskeun hanca anu kiwari katunda anu judulna Bentang Pasar. Nu dikarang ku Kasukarna anu diropea deui ku simkuring. Hatong hilap oge kabaraya sadayana anu alanyar pisan di subscribe lah jeung diaktifkeun lonceng notifikasina ngarah terang kana bag-bagan carita simkuring. Supados teu nyangkolong teuing kana waktos hayu urang lebet ka alam carita. Baraya lamun telepat mah hanca simkuring kiwari teh lain si inem wae anu gorgar teh malah jai oge kukulutus ngagegelendeng ka cucu leumpeuh juni cenah berangan sarta gede ka era lain cara batur manggih awewe teh karawek wae terus dikaleng. Cucu digelendeng teh henteu nembal kumasaeun meureun manehna gede ka era. 2 poe ti harita isu keneh maranehna geus arindit ka Situ Aksan. Sieun nu dijangjian geus nyampak tetela ti kajauhan katempo aya keretek kakara eureun malah sidik nu tarumpakna awewe duaan sarta arasup ka Situ Aksan. Atuh manehna gura-giru hayang geura nepi hayang geura paamprok meureun tapi ari geus nepi mah biasa wae ngadak-ngadak jadi deui adatna teh raga garogog era nyampeurkeun. Kapaksa atuh ku jai di luluguan nyampeurkeun bari seuri nyerengeh omongna. Tos lami neng? Nembe, jawab Neng Rukmini bari ngareret ka si Inem. Tadi mah ari wang bili teu sarumping, ceuk si Inem. Piraku teu dongkap sagala
Margi parantos janji walon cucu maksakeun maneh diajar sonagar. Didinya gek dariuk dina bangku pok jai ngamimitian nyarita. Abdi teh neng aya kaproyogian ka Nyi Inem ngawidian upami ku abdi bade dicandak jalan-jalan. Mangga wae upami kersaeun mah, walon Neng Rukmini. Si Inem teu baha diajak jalan-jalan ku jai teh lantaran manehna oge ngartieun kana maksudna sangkan dununganana jarongjon. Sanggeus maranehna arindit teu wudu nu dikantunkeun teh ngadadak jadi samar kolese. Teu paruguh rarasaan Neng Rukmini ngucerel Ramona ari cucu mencetan tuurna kawas boga panyakit incok. Delila Neng Rukmini ngareret barang cucu ngareret manehna pura-pura ngabalieur sieun ka parago meureun atuh cucu oge tungkul deui. Kaparengan harita mah ngareretna teh bareng hariret teh nu saurang bareureum ari saurang deui pias bibirna ngaleper pok wae naros teu pati kadenge basana oge. Dupi etaeun Ibu Rama jumeneng keneh. Aya keneh pun biang mah, namun pung bapa tos pupus dupi engkang kagungan keneh Ibu Rama. Pun bapa mah ya keneh, pun biang nu tos ngantunkeun teh. Jeup deui sawatara jongjongan mah jarempe. Sanajan eueuh picaritakeun, cucu maksakeun maneh nyarita deui da teu paruguh ting hariwul mah. Sanaos dikantun ku Rama oge, raos wae katinggalna teh da sagala nyampak panginteun, ceuk cucu bari neuteup. Nu diteuteup ngareret atuh srek wae papalong-palong sinar panonna diadu ter hatena pada ngageuteur. Ku kitu teh mah pantes duanana oge kakara harita ngarasa pateuteut padeuleu beungeut teh. Saparantos dikantun ku pun bapa, pun biang neraskeun dagang di pasar baru, sakabeungsok dibantu-bantu ku abdi. Repot geuning usaha zaman ayeuna mah. Walon Neng Rukmini bari tungkul deui sabab diteuteub wae ku cucu. Dupi engkang didamel di mana? Neng Rukmini neruskeun omongna. Cucu ngarenghap bingung bijawabeun, tapi manehna lah-lahan wae ngawalon sabalakana. Engkang mah pangangguran, margi nembe liren di sekolah. Pun bapa dicabut di piwarang ngurus raja kaya. Nu tos nyampak sareng kedah etaeun cucu teu kebat nyaritana. Kedah etaeun kumaha engkang? Samemeh ngajawab Neng Rukmini diteuteub heula. Mani leuleuh pisan, atuh manehna samara koleseh teu puguh rasa. Kedah kawin walonna. Peg hate Neng Rukmini seueul. Paromana sepa bibirna ngegeleter tapi terus maksakeun nanya. Ka urang mana bade nikah teh? Sareng ka saha engkang? Nu ditaros mesem rada kapisem. Atuh Neng Rukmini panasaran pok naros deui. Iraha nikahna engkang? Batan ngajawab cucu teh kalah humandeuar semunu susah. Atuh puguh wae mata keheul kanu nanya. Da buktina Neng Rukmini pondok panghareupanana
Pok nanya deui sorana laun. Nya ngadoakeun bae abdi mah engkang. Mugi-mugi sing mulus rahayu berkah salamet. Ulah aya kuciwana sing runtut raut ulah pakia-kia. Bari terus tungkul kawas nu hanjakal. Cucu hariwangeun nempo Neng Rukmini ka pupul baju teh. Pok manehna nyarita, kupun bapa engkang teh kedah nikah, kedah milari pibojogeun, tapi dugi ka ayeuna can mendak wae. Sesah geuning milari pibojogeun teh. Neng Rukmini ngoreja cengkat, terus melong budina marah mai. Anu tadina pondok panghareupan teh, ayeuna mah gede deui hareupanana. Terus nyarita bari teu weleh imut. Istri nu kumaha nu dipilari teh? Bari kumujeng cucu ngawalon. Ari kahayang mah mendak istri teh nu ngawitan ligarna nembe ka engkang, ulah nu tos aya hubungan batin sareng nu sanes. Ceuk kasarna mah halim ka istri nu tos garasa gaduh kabogoh, margi engkangna oge mun kembang teh mah teu acan ligar, namung sesah geuning margi sajerona leuwih masih tiasa diteuleuman. Ari hate jalmi teu kakobet. Mugi-mugi wae atuh sing enggal mendakan istri nu luyu sareng cita-cita engkang. Abdi ngiring ngadoakeun. Ceuk Neng Rukmini, semoga pisan ngadenge cita-citana cucu teh. Sok sieun manehna henton ka mana. Tangtos wae Neng mah mung ukur ngadoakeun. Margi tos kagungan pingitan rupina mah. Walon cucu ngajugjugan hatena Neng Rukmini. Gaduh pingitan. Neng Rukmini ngabalius. Bujeng-bujeng gaduh pingitan engkang. Mun kembang teh mah masih kene kuncup. Da wegah bade mekar teh. Margi seueur pisan seungseuredan zaman ayeuna mah. Kitu. Walon cucu gumiranaker. Jep deui jarempe ada tuani ngarusiahkeun eusi hatena. Sieun kumaha ona meureun. Teu lilah pecenghul Yai jeung si Inem daratang gek milu dariuk. Atuh ger disambut ku obrolan nu teu ngandung asmara. Sanggeus beurang ka karabaralik, malah ti waktu harita mimitina cucu saban poe sok ngayakeun waktu pikeun patepung. Tapi tetep keneh wae masing-masing eusi hate mah can kabejakeun. Geus cacap saminggu anom didin tirakatna harita keur andakak sila nyang hareupan tumpeng jeung bubur bodas bubur beureum. Cai nu dina baskom tea basa manehna ngawitan tirakat aya di hareupeunana. Aki nu resai meuleumeunyan bani mulek bari ngagorolang ijab kabul. Sanggeus beres ijab kabulna sarta geus tamat ngadoana, aki nu resai peureum bari kunyam kinyem. Teu lila bray beunta. Terus niup cai nu dina baskom eta. Cai ditiupkeun teh ngagolak kawas ditaheur wae. Ari geus kitu mah terus anom didin disina sasarap dahar bubur. Sarta papatah kudu kitu-kitu cenah lamun geus datang teh. Bari terus aki nu resai nyiuk cai sacangkir tina baskom.
sina diisum ku Anom Didin. Delila Anom Didin pamitan, lempangna laun da puguh leuleus taya tangan pangawasa lantaran 7 poe 7 peuting teu kararaban cai sakeclak-keclak acan pilantaran kuat pangajakna hate hayang geura tepi ka bumi naneng Rukmini. Najan bari ramanggieung oge ngeureuyeuh wae nikreuh da tutumpakan mah dirarang ku aki nu resai bisi batal cenah. Waktu harieum beungeut manehna karek ngaliwatan leuweung gede tu waktu magrib teh geus di Cijerah beuki deukeut beuki jagjag hayang geura nyaho kumaha jadina meunang guru cileuh kanteul puji teh matih atawa henteu. Cahaya bulan nu kakarabijil reuyem-reuyem kahalangan ku mega. Henteu ngebrak cahayana teh samar-samar jeung alam peuting. Da caang henteu poek henteu lantaran mega nu ngadingding di langit ngahalangan kawas balad-balad dadamit pinuh bagelek-gelek. Nu daratang di Gunung Pancir rek mantuan Anom Didin nu keur nyamur supaya Neng Rukmini jadi samar. Bedug Isa Anom Didin karek nepi ka bumina Neng Rukmini malah katempo kumanehna Neng Rukmini keur diu dina bangku di baturan ku si Inem. Paroman Neng Rukmini alem nguyung tenati beurang keneh ratug bae jeung ting sarebla. Kawas geus aya pirasat bakal manggih bahaya anu mawa tunggara saumur-umur. Cahaya bulan nu surem kahalangan mega kumanehna diteuteup kaciri leuwih kuat mega nu ngadingding hideung. Buktina meruhkeun cahaya bulan nu ngebrak tepi ka surem atuh tara hatena ngageter tara-tara ti sasari ting sareset karareueung asa leuweung ngalong kewang. Barang manehna ngareret beug ngagebeg lantaran luareun pager aya nu ngajanteng. Si horeng anu ngajanteng teh Anom Didin keur nempatkeun ajianana meunang ngulik tip Gunung Pancir. Saenggeus tamat Neng Rukmini ditiup ti kajauhan sarta omongna laun. "Heh, Rukmini, aing nyaho asal sia teh sabulan Cimatang ngandeg, 2 bulan sia ngagalenggang, 3 bulan sia gumulung, 4 bulan sia mangrupa, 5 bulan sia usik, 6 bulan sia ngora, 7 bulan sia kolot, 8 bulan sia marudag, 8 bulan sia lahir. Pek gerak sujud sia ka awaking, hate sia raga sia ti luhur sausap rambut, dihandap sausap dampal, aing nuasa sing asih sia ka awaking." Ceuk Anom Didin bari niup deui ti kajauhan ka Neng Rukmini, bari monyong-monyong bae biwirna teh. Hiuliwir angin leutik ngadalingding salesep kana badan Neng Rukmini, karasana nyecep tiis. Kawas landong nu mujarab deplong hate Neng Rukmini ratug jeung ting sareblak teh ngemplong rarasaan alam dunya nu tadina rupek teh lega deui. Katurug-turug
Bray di cahaya bulan maningem bray. Damega nu ngadingding hidung teh paburisat katebak angin. Urut-urut na ajan. Atuh nu ngajanteng luareun pager teh. Ayeuna mah sidik yen Anom Didin. Malah harita oge lempang nyamperkeun ka manehna bari pok nanya. Aturan Neng, nuju mulan. Anom, sumuhun, manggalinggih. Ceuk Neng Rukmini gupyakna keur ngakuna teh budina marahmai sabab katempona ku Neng Rukmini teh harita mah pangkasepna jeung panglucuna deui. Tapi ka teu inget ka cucu mah anu cikeneh kumanehna dipicangcam. Ari si Inem ngaranjuk nyagap angen terus nyabak tarang kawas nu riut. Heraneun meureun pedah Neng Rukmini ngadak-ngadak jadi sonagar. Padahal manehna oge nyaueun Neng Rukmini teh ngewaeun pisan ka Anom Didin teh. Ari ayeuna tara-tara disasari beut kitu atuh pok ngomong. Neng, iya Neng, iya teh Anom Didin. Ceuk si Inem mere nyaho bari ngaguyeng dununganana. Anya Anom Didin, nah kitu. Walau Neng Rukmini bari mundelik. Ya Allah, ceuk si Inem bari gugodeg heraneun. Terus ngomong dina hatena. Boha-boha dunungan teh kausab korod. Ari Anom Didin gek medu diuk dina bangku. Hatena gumbira peda geus hasil maksudna. Temu badir cenah guru cileuh kantil beuji teh. Da kaala buahna sabab biasana mah lamun nyamperkeun ka Neng Rukmini manehna teh sok ngajengket. Hari-hari ta beda jauh pisan tina jungkat cengket teh. Nu bener mah diukna oge mani rapet-rapet wae. Sirikna teu ngalendean. Atuh si Inem kacida cueusanana ka Anom Didin teh. Damani kawas nu kokoro manggih mulud kalakuanana teh. Gera diukna oge mani parempet kawas cau dempet. Leuheung lamun nurup cupu. Da ieu mah nu saurang kawas saguruntul areng. Ari saurang deui saguruntul gula batu. Puguh wae naringnang ka tempona teh. Tumakan keur kitu teh jol cucu jeung jai daratang teu ngarengkog najan nempo Neng Rukmini pagegeye oge. Da nyangka jeung julurna terus bae nyolondo bari pok cucu nanya omongna. Nuju neis Neng. Tuh Neng Rukmini ngareuhak nyiduhan cucu. Bari leos ninggalkeun eta tempat. Us ka imahna sarta nungtun Anom Didin. Kebrug panto imah dipeundeutkeun. Astagfirullahaladzim. Si Inem maca istighfar bari ngusap beungeut sarta melong ka cucu jeung ka jai. Cucu molohok sungutna calangap. Kawas kabur pangacian. Jigana teh geus teu puguh pikiranana. Teu inget di kaler kidul ngajengjen kawas arca. Manehna ngodok sapu tangan. Terus nyusutan reuhak nu lamokot tina pipina. Cipanona gembeng teu katahan marabai mapai-mapai pipi. Nyak celakan ninggang kerah bajuna. Ari jai gogodeg heraneun ku paponglah Neng Rukmini teh.
panona nuturkeun nu pakaleng-kaleng asup ka imah. Nafsuna mani kekarot nempo dununganana diciduhan teh hatena ngantab panas ngan alusna wae maranehna arasup ka jero imah lamun caricing keneh mah meureun diluluh. Barang ngareret ka si Inem nu masih keneh olohok, haok jai nanya, "Inem, nah dunungan anjeun tepi ka kitu?" "Duka atuh, malah abdi oge heran. Margi tadi mah nu diupah teh cucu sorangan. Kari-kari anom didin dongkap, jol robah wae ingetanana teh kawas kausab korod," jawab si Inem. Kuring ngarti. Ayo cucu urang uih. Geun wae lah tong jadi pikir. Cucu teu nembalan, leos wae balik. Hatena peurih alabatan maot hinis. Peuting kaganti ku beurang, omong jalma harus alabatan goong. Barang ngadarenge ti anom didin, yen Neng Rukmini kaedanan ku manehna. Atuh ger er jadi carita, bentang pasar nu kacaluk tukang nampi ka lalaki, ayeuna mah geus bisa diperuhkeun ku anom didin. Selenting deui aya beja, yen memeh kitu teh anom didin kungsi nyaba ka guruna di Gunung Pancir anu lilana 7 poe 7 peuting. Boa-boa Neng Rukmini teh dipelet cenah, atuh ger deui jadi omong balarea yen Neng Rukmini kapelet ku anom didin. Manglebarkeun cenah kembang pasar nu dipetet di kebon enjem, kapetikna teh ku dedemit di Gunung Pancir. Moal aya tempoanan deui engke mah gerah da bentang pasarna geus murah. Malah jai oge nu maluruh geus meunang beja yen Neng Rukmini dipelet ku anom didin. Kaayaan kitu buru-buru dilaporkeun ka cucu bari mere saran supaya buru-buru nepungan ajeng sobat paramana dipaneuleman. Teu talangke cucu nurutkeun kana sarana jai teh, atuh bring arindit. Karsa ajengan kacida gumbiraeunana kadongkapan putra sobatna teh gancang disambat semu deudeuh pisan. Atuh solongkrong cucu munjungan, padangan keur saajengan diciuman, ku ajengan diusapna bari nitah dariuk. Sanggeus merenah ok cucu pupuli jep ngadeuheusan ka ajengan teh, ramana mah teu uningaeun margi aya urusan pribadi anu khususna bade mundu tulung supados dideudeul ku pangduaana ajengan. Derek-dek cucu nyaritakeun pangalamanana tisaprak dipiwarang milari pibojoeun tepi ka harita meunang kapeuri. Karsa ajengan usu pisan ngabandunganana teh bari teu weleh gogodeg. Barang cucu tamat nyaritana pok anjeunna sasauran, "Deudeuh teuing Ujang, kutan manggih katunggaraan. Keun wae sakitu mah, eta teh Gusti Allah ngadoja iman urang, wayahna wae sing kuat. Laras mama ajengan, abdi teh tos ngiat-ngiat maneh, nanging kumaha atuh da teu kiat. Asa didudu telembutan ka paling buah ati mah, margi ngarebutna ku jalan paksa pirusa tina leungeun abdi.
Nah teu aya hakna abdi hayang ngabela diri keur ngahalangan nafsu jalma nu ngagayuh setan. Upami aya hak sareng tiasa abdi sedia mundut tulung ka mama supados ngajejeran ka abdi. Pugu wae tiasa mah ujang, tapi urang kudu inget apan lain urang nu diusap setan teh. Tapi Neng Rukmini nah bet urang nu nyerina eta pedah nyiduhan ka urang keun wae sakitu mah da teu matak bohak. Lantaran nu nyiduhan teh lain Neng Rukmini anu mimiti panggih jeung urang, tapi Neng Rukmini nu geus kausap setan. Keun wae ulah dipake hati, da setan oge makhlukna keneh Allah. Burebei Cipanon cucu ngalam bareh, nguping pituahna karsa ajengan teh, sirahna ngeluk tungkul, atena asa hancur, sarta balem teu ngomong deui. Kacida karsa ajengan watireunana, pok anjeunna sasauran deui. Kumaha ujang? Kaharti nu dikecapkeun ku mama bieu teh. Cucu tanggah netep karsa ajengan, pipina baraseuh ku Cipanon, bari dumareda pok ngawalon. Mama ajengan, abdi teu nyeri sanaos popolokot di Ciduan batur. Namung nu dianggo peurih teh eta wae teu tiasa nulungan ka buah hate abdi anu ayeuna jadi korban pamelet. Robah ingetanana kumaha kinten-kintena tiasa upami dilandongan. Ajengan ngahuleung bari unggut-unggutan, teu lila pok ngawalon suarana laun sarta ancad. Akumna anu kumelip eta kagungan Allah, gering jeung jagjag paeh jeung hurip eta bagian makhlukna, tapi tetep kagungan Allah. Lamun aya pageringeunana tangtu aya pe ubareunana, saperti ayeuna Neng Rukmini robah ingetanana keun urang teang hayang nyaho. Nah kituna teh katumpangna atawa henteu, urang mah ulah sungkasangka ka batur pamali, sabab jalma nu nuduh batur goreng bari cantang tu gorengna eta sarua sareng mitenah. Ari pitenah teh hiji kajahatan keun urang peleng heula hayang nyahonya. Kacida cucu gumbiraeun nguping kasauran ajengan teh, kaciri paromana marah mai. Ari ajengan nangkep harigu reup socana peureum lenggut tungkul kawas nu sare. Panon batinna ngalayang ngudag-ngudag sinar rasa anu kumelip di alam dunya, boh ka manusa atawa kanu ngajirim latip. Cucu jeung jai naretep hatena ratu dan nyareuheun ajengan teh keur metakeun elmuna anu kumaranehna disebut melebu. Kebersihan hate ajengan, kekuatan imana, kepercayaan yen usik malik teh unu bogana kalawan nyebut asma Allah sarta make elmuna nu diturunkeun ku Allah. Olepat kawas kilat breh alam dunya narawangan, molongpong jalan pituduh sagala nu dilakonan ku anom didin kadedemit-dedemit katinggali keur ngawi saja Neng Rukmini. Aduh, aswengi pada mulih kemana kan? Mulih we nya. Oh, ayo tuh.
Allah baraya sadayana waktosna parantos seep cag urang tunda di hanjuang siang sareng wengi enjing urang teraskeun deui hanca salajengna. Tong hilap oge ka baraya sadayana anu alanyar pisan di subscribe heula jeung diaktifkeun lonceng notifikasina ngarah terang kana bag-bagan carita sim kuring anu ku sim kuring di-upload. Baraya sadayana kaum dangu hatur nuhun pisan, rebu-rebu nuhun laksa ketika bingahan anu atos subscribe jeung anu atos satia. Baraya sadayana kaum dangu aya anu nyantel dina hate Mang Maman nyaeta ti komentar anu atos dikintunkeun aya ti Ibu Atanapi teh Sri Nuryani Kuningan hadir telat henteu teh henteu telat. Hatur nuhun parantos hadirna. Teras deui aya ti Baban Irwansyah. Setia manco siap hatur nuhun setia mancona Kang Baban Irwansyah hapunten bieu teh disebutkeun akang. Teras deui aya ti Ibu Atanapi teh Iis Yuliani hadir manco siap hatur nuhun parantos hadirna sareng mancona. Mang Maman teh di dieu sejamitan sejawangsul wae mung sakitu wae cag dugi ka dieu enjing urang teraskeun deui ulah kakantun episode salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.